Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai barudak, kumaha kabar hidup dina dinten ieu? Mugia hidup salawasna aya dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah, sapertos biasa unggal dinten Rebo patepang sareng Bu Yeni dina pangajaran basa Sunda. Namun saat acan urang diajar, hayu urang sasarangan ngadoa supados pangajaran urang dina dinten ieu dipasihan kalancaran. Ngadoa mangga dikawitan. Ngadoa beres. Barudak, dina dinten ieu urang diajar tema nu kadalapan nyaeta kalakuan HD. Kumaha? Hidup parantos siap? Pami parantos siap, mangga hidup siapkeun alat-alat hidup teras calik sing sae dangukeun naon anu bade ku ibu didugikeun. Namun sateu acan kana materi sapertos biasa hidup kedah terang heula naon tujuan pangajaran dina dinten ieu. Tujuan pangajaran dina dinten ieu anu kahiji siswa bisa ngawih kalawan merenah. Anu kadua siswa bisa ngaregepkeun eusi tina kawih. Anu katilu siswa bisa maca teks paguneman kalawan bener. Anu kaopat siswa bisa ngaregepkeun eusi paguneman kalawan bener. Tah eta opat tujuan pangajaran anu kedah ku urang dihontal dina pangajaran dinten ieu. Hayu urang ngawitan. Hidup tangtos kantos ngadangu naon eta nyaah. Nyaah hartina sayang atanapi tina basa Indonesia mah saling menyayangi dan mengasihi. Sikap nyaah kasasama penting pikeun urang penting pisan kanggo kalangsungan hirup manusia. Sabab pami jalmi henteu boga kanyaah hirup tangtu moal tentrem, moal aman tur moal nyaman. Dina pangajaran sateu acana hidup parantos kenging materi ngeunaan kawih. Cobi masih emut naon ari kawih teh? Leres, hidup pinter. Kawih nyaeta lagu Sunda anu rumpakana teu kauger ku aturan. Nyaeta seperti aturan guru lagu jeung guru bilangan anu aya dina patokan pupuh. Janten kawih mah teu aya aturan sapertos dina pupuh. Rupakan kawih jeung kakawihan mangrupa puisi anu henteu kauger atawa kaiket ku aturan. Tah, ieu aya contoh kawih anu judulna Hormat Kasepuh ciptaan Yuswira Direja. Hidup tiasa maos naon kecap-kecap anu aya dina eusi kawih. Teras keku hidup regepkeun naon eusi dina kawih anu judulna Hormat Kasepuh. Urang teraskeun deui kana paguneman. Hidup oge tangtos parantos kenging materi ngeunaan paguneman. Paguneman nyaeta kagiatan nyarita dua arah atawa dialog. Paguneman bisa oge diartikeun kagiatan ngobrol atawa ngawangkong dua arah sirih tempas atawa tanya jawab. Jadi upami hidup nuju ngobrol teras patempas-tempas tanya jawab eta kalebet kana paguneman. Paguneman teh aya dua rupa. Anu kahiji paguneman resmi sapertos sawala atawa diskusi. Janten upami hidup di kulawargi atanapi di sakola aya diskusi tah eta kasebatna paguneman resmi. Anu kadua paguneman henteu resmi sapertos ngawangkong atanapi ngobrol sareng rerencangan. Janten upami
hidup wisakola sareng rencangan tah teras hidup ngobrol tah eta disebatna paguneman henteu resmi. Barudak paguneman teh geuning aya aturan atawa unsur-unsurna. Anu kahiji bentesna sora, luhur handapna sora atawa anu sok disebut lentong atanapi dina basa Indonesia mah intonasi. Anu kadua pilihan kecap-kecap anu disaluyukeun jeung lawan nyarita. Upami urang nyarita sareng anu saluhureun kumaha gundak-unduk basana. Upami urang nyarita jeung nu sahandapeun kumaha kecap-kecap anu kedah ku urang didugikeun. Anu katilu penjiwaan pikeun mastikeun yen pesen atawa cacaritaan teh bisa nepi kalayan jelas. Tah eta tilu aturan atawa unsur-unsur anu kedah aya dina paguneman. Tah ieu aya contoh paguneman anu eusina ngeunaan kalakuan hade. Judulna obrolan jeung barudak. Anu dipintonkeun ku Agus, Firman, Rojak, Irma, jeung Susi. Hidup tiasa maos naon eusi atanapi naon obrolan dina paguneman ieu. Cobi engke ku hidup ditengetkeun pesen atanapi naon anu didugikeun dina obrolan barudak eta. Tah hidup parantos maos paguneman anu tadi. Ayeuna tugas hidup mangga hidup jawab pananya ieu. Aya 8 pananya anu eusina aya patalina sareng paguneman anu tadi. Serat ku seratan anu sae sareng rapih. Kumaha ku hidup kahartos? Naon materi dinten ieu sareng naon tugas-tugasna? Ibu yakin hidup ngartos kumargi hidup murangkalih anu hebat. Tah barudak rupina pangajaran urang dina dinten ieu dicekapkeun dugi ka dieu. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Ulah hilap hidup tetep kedah taat kana aturan protokol kesehatan. Jalankeun 5M-na. Hatur nuhun sakali deui wilujeng patepang dina pangajaran salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.